Yuk ngasih gini can. Dihandap nu ka luhur. Iya, Ceng. Kakarangan aing ningali maneh gini kos gitu. Jangan kemana-mana ceng, kayak gitu kondangan. Lain atuh cuy. Kondangan mah aing tara bebeakan kieu atuh. Terus ya kemana-mana ngapel. Asa kupir aku ngapel. Banget sih belum mau pakai itu. Ih, eta waos. Jaga. Yeuh nya, marane ingat wanoja anu patuburuk jeung urang basa poe harita. Marane inget teu urang pernah ngomong yen eta jelema tujuan hirup aing selanjutna. Marane apal teu? Baju aing kamari patubrukan can diseuseun poe kiwari. Kusabab naon? Kusabab eta baju mengandung sejarah. Masih tersimpan aroma semerbak wangi bak bidadari. Hari mana cager? Ngomong tuh lalu hulur teuing si labu. Sia cangcaya ka aing. Sia teu percaya kana bentukan banget aing. Ku aing buktikeun supageto tawewe aya dina gandengan aing. Cuy, hari mana emang ngomong teh sok teu ingat alam dunia gitu, Ceng. Keun mah tuh cel teh bilang teuing ke ngainur si aceng mah mun ingat ceprak kitu. Astagfirullahaladzim. Nah, aing marane ku karitu kitu teuing kana jadi babaturan teh. Lain mah dukung, sakan urang teh boga bebende hate. Boga kabogoh lah istilah nama. Atuh urang geus hayang siga batur teh. Ulah kieu wae. Ngajomblo we haben, kulun pisan. Power aing mah. Power jadi bujang kolot. Lain gitu, Ceng. Aing mah jadi power teh kieu. Mun maneh boga awewe, ke maneh jadi lupa diri. Jauh jeung babaturan, waktu maneh diatur ke awewe. Jadi moal bisa nongkrong jeung aing deui atuh. Lah, atuh soal eta mah orangnya bisa mengkondisikan, bisa ngabagi waktu, kalem wae. Lain, masalahna masih eta deh keur mah ka maneh. Ding, maneh mah teu nyaho. Sapenting tadi aing ngimpikeun manehanana. Matak aing percaya diri kieu, kusabab naon? Kusabab semesta telah mengisyaratkannya lewat mimpi. Tong gak gabah sih teh. Kalah sia mah. Mimpi mah seukur bunga tidur doang, udah dipercaya ting si gelo. Keun atuh ayeuna mau dukung si Aceng. Dieu ting bener kos gitu. Atuh sing realistis we maneh teh cel. Tempo bangetan si aceng kos kitu patut, sedangkan dituju ku manehna modelan luhur. Anjir mah, kita sing percaya ke pangeran, percaya pangeran mah maha adil. Apapun bisa terjadi, ulah melang kalem. Percaya ke Aceng. Geus cel geus kajeun. Justru nu kieu ye, nu matak nama motivasi aing teh. Ku aing buktikeun di dunia ieu anu mustahil, apapun bisa terjadi. Kumaha wae ge kaayaanna. Nu penting percayakeun ka pangeran. Ku alurang leukeunan. Jadi ingat, barengan ku doa ade. Allahumma barik lana. Diseknya tuh. Lah, geus lah. Ayeuna aing pamit. Arek memulai perjuangan aing. Doakeun aing sing papanggih. Oh, Jung, sing semangat. Edankeun. Bungkam cungur monya sading. Oke? Siap. Ada, hati-hati, Ceng. Teh. Artosna lagrag. Hah? Artos? Dari mana Artos? Iya tadi lagrag tina suku teteh. Ih, ente abiman penyenak Artos. Juga pengen nganyuk. Edannya aya bidadari nganyuk. Emang tos meser naon teh? Neng. Ih, tidak nganyuk sana sesen. Oh, nganjuk. Astagfirullahaladzim. Sok kakak reupeun kieu ngobrol sama gelis. Siakan sawae. Emang teteh mereka mana? Bede uwi atuh A. Emang bumina di mana? Asa tara mendakan, sanes urang dia karah. Ih, emang atuh kenal Kabi. Henteu. Emang teteh kenal ka Abi? Kenal atuh, atuh saletak TV kan? Kat, lain gitu, ada aranjeun, salah ulang ini, kumaha sih? Emang teteh mereka mana? Bede uwi atuh A. Emang bumina di mana? Asa tara mendakan, sanes urang dia karah. Orang dia atuh A, sabung abi mah caket pesantren gini. Oh, caketan pesantren. Atuh kaleresan, age bade kapalih dinya. Kapalihan dinya. Atuh wang sareng yuk.
Oh, hayo atuh. Nya mangga. Tadinya si Aceng percaya dari gitu. Lah si Aceng wae dipercaya sete. Teh ge gue sih teman diheulakeun. Tong bola di ngobrol, ngadeukeutan ge buat teuing. Ini sama ke si Aceng teh jangan percaya wae. Goblok mah. Iya, ding. Si kawan saya tuh. Kela itu mah santu bukan yang si Aceng euy. Benernya. Tang. Teuing uang tanya yang kasih kitu aya. Ayo, yuk. Eta saha wae? Kepo mana ding ih amit ding. Teh, abi ading teh. Si caliwara mana aya encan kenalan teh. Abi kieu wae. Ya ading ya Icel. Abi sari ah. Atos ayo, Neng. Ih, wae ka mana atuh mana nya gurung kusuk kitu aya jeung awet teh. Digan koplo tuh hayang modal. Lain kitu aing mah ding, Cel. Aing paur mau awewe hareupeun maraneh mah. Mun sabun nungkul duana ge. Astagfirullah. Jaga tuh hari ngomong teh. Tupan heueuh si teh. Katingali tina bebeungetan maraneh mah. Ih, amit si kiwai. Neng orang mana neng? Neng, teteh, si teh. Ya teh si teteh ieu mah urang pesantren. Terus neng? Nuhun ah. Yang putri saha? Banyak terkenal di geningan Putri Nabu Maryam. Terang teh. Oh, Putri Nabu Maryam. Nuhun. Subhanallah. Menitos ageng kieu geuningnya. Nya teh da di ieu. Kela-kela nyeun mana? Mana emang mau apa lah tuh ding? Da si Neng masa borojolan mana? Mun orang pasti apa? Da baheula pernah gebisnya panon bumi ini kan. Ku ari ganong. Ayeuna moal daek meureun nya digandong. Nyari kakak sih bener sih. Mana pipileun wae si Tecel. Atas-atasnya ada di payun. Oh. Di atasan ku mama. Oh, mun. Orang enggak? Mana ada di jalan. Teu dianterkeun wae. Ah, era anjir. Ah, sia mau kawani. Geus ku aing lah. Aisyah beron, Ceng. Sia ading, tong macam-macam. Deuleu Aisyah. Sia, jadi babaturan teh ulah kitu, main nusuk dari belakang. Sia mangimpi meureun. Molor tengah poe kieu, matahari kerereng-erengan, ya tadi baju deui. Maneh? Naon make muka baju aing sagala. Ih, amit. Aisyah, pas aing gade ge geus nyampak teu di baju sia mah. Wah, gawat. Syek mana deui aing? Istighfar sia teh. Mana mah kacapean meureun, balik ngore langsung molor di dieu. Heeh, kored yang mana kored? Tuh. Ah, untung tadi padau ku maneh. Nahaon aing kore dah kodok ieu. Wah, ngorek. Kawan mana Ceng? Kalian saplas. Kunaon? Hati aing terluka ku maneh. Heeh. Ceng mau di baju. Moal, Eta awak ulang bisa cetak gogok. kajun. Aing molang eta tulang bisa ngarawel. Aduh. Ding, spot ding. Spot. Spot naon ding ane? Wipi. Ih, lu sok tuh. Ih, si mah ti kotok diantar. Eta bisa si Aceng.
Alhamdulillah udah AFK. Oh iya ya, sinar UVA sangat tajam. Pakai di baju ah. Si Aceng mana si Aceng? Tuh, romantis. Romantis gitu tuh. Orang pengemudi otomatis itu tuh. Kayak gitu, Aing kayak goler. pakai baju panas. Kemana Ceng? Ke warung. Nitip sekalian ya pulsa ya. Buru teh. Yuk, 2.000. 1.000 naon? Voucher atuh sih teh. Cereng naon? Buru. Tri. Astagfirullahaladzim. Aku selalu dikenal panggil deh. Nih, seri lampu hijau tanah baik meureun. Samperkeun ulah ya. Bau nih. Aja samperkeun lah. Ya teh. Saya nu kamari katubruk kabeh di ieu sana. Mohon ah. Oh, maaf atunya teka aja. Mohon ya, naon. Mohon atuh kami gitu mah. Hari ini orang mana? Dari ke mana? Apa tas di mana? Reser pisan harusna hiji-hiji atuh. Pada nu mana heula ngajawabna. Oh, Wios nih, kita dijawab ya Wios. Karena kamu sudah menjadi jawaban dari segala pertanyaan atas kegelisahanku selama ini. Bit. Iya nah gini. Kita neng ke bercanda. Biasalah orang Sunda mah ada sok kesebuyat. Jadi kemana nih kita? Kita Pada uya ieu mah. mau ngobrol hal gitu apa kumaha? Mana? Di mana we? Ya tuh. Nah, tidur lah. Emang mau dicariin ke sini mah? Mau tuh ada terus ada. Oh, mau atuh. Asa tacan kenalan ya teh. Aceng. Itu kita surita. Oh, itu cerita. Sanesari. Sari mah mama Abi. Kok mama? Berarti ini Neng Mariam. Saha Mariam? Sanes dah. Serius Sanes? Kok perasaan tadi nang ngimpi Mariam dah. Emang tadi ya ngimpi naon? Ngimpi Neng sih aslina. Tapi nang ngimpi mah nyeri hati. Soalnya Neng ditikung kurencangana. Padahal terus ngantosan sami-lami di tempat tadi. Ya, kalau kayak kita yang menuju nyari si mimpi langsung pada curhat. Aduh, ini coba dinyurhatkeun anu tadi diimpikeun, Pak. Kalau kayak asa bau sesuatu ya, bau naon? Ah, itu perasaan doang mah. Coba iya tuh naon? Naonnya? Ih, siga timoleh ih. Inya, temen lo ieu mah. Terus yuk, wiwil atuh. Isin Nih tuh. nyandak karesek teu? Henteu anya kangge naon? Kangge ngeresekan Rara ya Bu Isin Neng. Hampura. Ya sih atuh ada mau naon. Nya tuh. Ayo tuh gimana?